Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daraman sadaya. Cara lagur. Alhamdulillah. Boga duit. Usaha usahaan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du marah tereh anu dipihormat puji syukuri pengatur waktu pembina acara panitia khusus komandan acara dina ieu wengi di pasrahan Bu Ibu Hajat sanggugeun Bapak Hajat. Mudah-mudahan mengatur waktu sehingga dina rahmat kali pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Oke, aparat pemerintah puji simkuring dipihormat mobil khusus aparantos ngadugikeun sambutan mugi aya dina rahmat kalih magfirah Allah Subhanahu wa taala. Atuh mobil khusus pisan Ibu Hajat bersama Teh Dea Iwah sakeluargi Ibu Ani Susilo bukan Susilo toh Ibu Ani miwah Bapak Hakudin miwah Bapak Dadang kok ayo tau kasih ya Bapak Deden tak itu bejaan lain sini apa siapa miwah Bapak Deden Deden dapur saya ngawakoh. Oke, anu didoakeun dina ieu wengi urang kali anu disudat anu dihita nyaeta Michael Jordan. Muhammad Jordan. Muhammad Jordan we lulus sareng keislamannya. Mudah-mudahan ieu urang kali anu disudat masih dijantankeun urang kali anu soleh. Luhur martabat, luhur darajat, salayan akhlak darajat di dunia teh si jadi ciri bawaeun ka akhirat, artinya jadi ahli surga akhlak darajat teh amin. Ibu Hajat sakeluargi ngayakeun ieu syukuran, tangtos ieu syukuran teh melukeun duit. Ada boga duit mah bati mah we. Ieu teh wah menang hijrah nom ge ti awal. Di tahun 2000 sabaraha mah. Dina ieu wengi mudah-mudahan Ibu Hajat sakeluargi sing panjang umur, sing calalagur awakna, sing kararuat iman Islamna. Atuh sing loba da rezekina sing tarereh kaberkahna nya ki jerek nong minta doa di kasaraya sing guru-guru ini katana sucian amin. Nah can parantos di katana suci mah insyaallah tahun payun bari angkat deui ka ditu ka Jakarta. Alhamdulillah nu sami hadir ge didoakeun ku Ibu Hajat nu Haji Simkuring sararea sing calalagur jasmani rohani sing kararuat iman Islam sing panjang umurnya hayang panjang umur sok kekelentengan sorangan ini betul geus mararawat kelenteng ka ditu kelenteng ka dieu ampuh mungejeuhna we undangnya
tuluy deui sing laloba rezeki eta utamina mah keur ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sabab teu boga rezeki teh panwa belaan geuningan ngarabring ka Bang Emo gungal bingung jadi kok baru masanya lakukan baik anu ka Bang Emo sing kabalayan teu jadi gungal bingung dina ieu wengi atuh tukang son ge urang duakeun sabab dibutuhkeun di tukang son teh ti poe naon ti poe bangkukna nya hari ku protokol urang kudu diduakeun tukang son nu ijab kudu diduakeun kudu sambutan itu diduakeun tukang son sial kok lah tukang son tak kudu balik urang duakeun tukang son sing panjang umur son sistem sing payung. Alhamdulillah dina ieu wengi isim kuring tiasa silaturahmi jeung urang dieu syariatna panggulungna ibu hajat sakeluargi alhamdulillah sajabiti syukuran teh mereka mangfaatan keur bararea sabaraha puluh hulu sabaraha ratus hulu dina ieu peuting nu mareunangkeun ganjaran syariat teh aya hajatan dina ieu peuting syariat nu hajat sararea menang ganjaran padahal sararea teh milu mikiran deui ngeunah nyai jeung sabaraha puluh hulu tah jelema di dieu anu ngadeung usaha tuh geuning kitu anu dagang baso tah nu arusaha dina acara ieu didayakeun ku ibu hajat teh eta nu arusaha teh meureunnan maraban anak jeung pamajikanana tuh nu hajat teh nepi ka mereka alusanna teh loba ka sararea wajat mah bingung teh hari ini bapak baru kayak beres teh mantok brep pesare coba anu hajat beres rek mana bu makaning mobil kosong kalau dari itu teh mahi hari di tukang karek dua karungan mah itu can pesak nu balik can bus pas disiapkeun dus nah dina ieu peuting kamangpaatan ibnu magaduhan maksud teh nepi ka karasa ku sararea maka mudah-mudahan we ieu waktu ieu peuting teh sing nurunkeun rahmat ti Allah Subhanahu wa taala khususkeun nu boga hajat umum kanu sami hadir amin tangtos didaroakeun sararea nu sami hadir anu tadi teh sing cager sebagai kanikmatan ti Allah teh pan cager teh pan mahalna teh buktina mahal cager teh lamun urang geuring leos kabidan teu cager kapan geuningan rikat jangan duit rada gede rek ini ka rumah sakait ke rumah sakait duit eueuh pan ngagadekeun anu aya motor teu payu digadekeun tuh nepi ka udah ngagadekeun sawah tanah ngajual tuh berarti mahal cager teh ya itu kekasih tak menggiurkan jabatan tak membanggakan permata tak menakjubkan apabila penyakit bersarang di badan gitu lagi sahur Bapak Haji Roma Irama tuh ningali kabogos bukan jerojoyo ningali nu geulis ge ya ningali duit sagunuk sugat mas teu kabita ningali permata ningali jabatan teu dunia nu rame teu mata gairah mata kahiburna lamun jelema keur gering keur gering mah pokona ningali rame rame malah jelema saseulian teh amek ya si Haji geura aing keur gering aji keur gering nu we cager we heula jelema mah mun jelema geus cager tah geuraku badaek usaha ke rezeki datang tah nu mawi urang sararea sing cager we heula dina ieu peuting utamina mah cager
oh batin dan dohir cager ari batin gering madei rugi naon sabab dag-dag bibi ka kulon ka kidul kawetan ka kaler tapi batin gering ade ngadang teh kalatah oh nutupan ceuli ade ge pangtolaban teh baru pangtolaban ukur baru teh unggul da ieu masing celalageur dohir miwah batin puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala kalayan ucapan alhamdulillah masuk kurang saraya maca alhamdulillah kiraha dia bareng jadi alhamdulillah sadayana puji kagungan Allah sadayana puji datang sadayana teh kagungan Gusti gitu Bapak di dieu begitu di belah ditu nepi ka belah dinya sadayana berarti nu sami hadir di dieu Ibu sadayana nu sami hadir di dieu puji jerek nong maneh sabab ieu sadayana teh kagungan Gusti sing ari Bapak kagungan saha hari Ibu kagungan Gusti Allah di dunia mah kagungan Bapak tah nu sami hadir di dia teh eueuh kagungan nu sanes ieu teh kagungan Gusti mata puji simkuring wajib dipuji nu sami hadir teh budaya budak orang nu sok judi nu sok gaplek nu sok mabok kangaranan cicing di dieu mah puji simkuring ulah disesakeun puji we halus euy maneh teh geuning sok kapehkeun daek tolak tuh halus geuning maneh teh euy sok kagoreng batur teh tapi sok daek tolak puji we sanajan maneh masih kena daek mabok teh dipuji da aya di dieu ya puji doh pemuda kararasep ibu gareulis tah dieu ngaduakeun teh jisim kuring teh ka sararea nu sami hadir sing calalageur eta teh muji ka urang dieu murid ceuk urang dieu teh balik deui tah ka jisim kuring sami Ustaz rek ngomong ge sing cager dah heula dipuji ku uing jadi urang dieu dimuji bener cok jisim kuring teh ka urang dieu mudah-mudahan urang dieu sing garering kumaha cik jawab mah ceuk urang dieu sarua Ustaz rek ge sing tereh maot tuh ya ucapan urang teh sing horek geuninganan eta teh bakal balik deui ka urang sing jagar keher naon seperti sirip tuh geuning ya coba lamun kitu mah bade ka mana kaulanu aduh bade ka palihnya kakang tuh geuning di dieu ngaji alhamdulillah teh sakabehna puji da ieu nu sakabehna teh kagungan Gusti Allah utek tono walang kagaroh pati gogodongan tunggal makhlukna kabeh ge kagungan Gusti numawi puji kali syukur urang panjatkeun ka ilahi wah geremna ya gaya ya jadi son ngadukung kadua nama amplop ra gede isigana oh meureun apiraku halo imah gaya nyir ieu mah kan hanya kala ya teh imah teh saeutik haja kala teh maju ka butut ieu nya manya ya imah maju ka halus corona halus teh ayeuna anyar keneh da begini lama maju ka butut urang teh tong boro keluar dah ku imah jaga bakal diusir lepek teh bawa geus maot teh ceuk imah teh wayahna tong dimandian di kamar ieu teh kamar anu paragi urang sare ceuk kamar ngomong tong dimandian di dieu tuh di tengah imah ceuk tengah imah teh sarua ulah
WC jeung WC ulah dipipir we kayak gidingan nepi ka ku imah jauh diusir jauh tolong ada satamaju tapi imah teh perlu ke tempat orang keboga imah rek molor di mana perlu gaya cina imah kudu naon sababna imah gaya ulah ngahargaan diri mun imah katingali resik mun imah katingali gaya pan beda ya aneh ngan beureun bisa na imah teh keur nu mampu ari keur nu mampu mah keur mah sederhana we isim uring ge imah panggung nikmat teh sing pelengkeun moal peuting nikmat ieu ibu hajat urang buakeun sing tereh menang bapak hajat itu ibu hajat karunya itu geus hobol ya hobol doakeun tak sing DR jadona teh kitu kasaha we pokona mah dina ieu peuting alhamdulillah teh sadayana puji kagungan Gusti Allah kalayan sholawat miwasala ugia sapapaosna dicurahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi akhir zaman hiji nabi nu nyontoan hiji nabi nu nyanak ajaran hiji nabi nu ngarobah alam tina alam kajahiliahan kana alam kapintran anu mana ieu nabi teh ngagaduhan hiji julukan rasul anu kaceluk ka kadang ewu kaloka kajana pria kajamparing kangin-angin onara sadadaya onara sajajaga nuasana habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya siwakang umatur ing maayoga kawi kadiparan kadiasang weku anjarwi bos lampai waduh gaya cek siapa bismillah nu jadi wiwitan ibu dea jangakeun kawilujengan ibu ani atuh bapak Budin miwa bapak dede jangakeun silaturahmi pak ding 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 gitu Gusti Rahu alhamdulillah dina ieu penting urang sararea kumpul ngariung dina raraga acara walimatul hitan ibu dea keluargi di hitan tehnya tadi sudat nya eta di sudat teh naon cenah Bu cik di sudat teh naon dah euy nu dikereut kanyut kan bae ka Allah banyak anu kitu galengan nah apa sok aya geuning bahasa mukrukeun ti kanjut ngahajakeun bungsu ya atawa sok aya geuninganan mukrukeun kanyut kunang
gosok resep dari ibu bunga ngadengin nyut-nyutan deh gak tahan disudat naon sabab napa nggak disudat bisi ditilang sabab make ciput kene ya sabab meureunna budak teh rek diliaran ka kidul kawetan ka kaler rek ka Mekah rek ka mana lamun make ciput menang kutilang diusahakeun lamun hayang ulah ditilang teh kudu make helm ya tak supaya bisa dihelm beda gerak hari kerecan disudat mapan geninganan make ciput neng aya motor prit ke polisi balik ke mana bapak iya oh bapak teh Cina coba bapak kunaon teu make helm make cik eta Cina teh coba buka celana pertanyaan cek polisi teh mah lain helm atuh pak kupluk ini jual teh orang Indonesia orang Cikaur prit mana helm bukakeun celana tah oh helm eta mah jadi beda supaya ulah kena tilang naon sabab kadituna bakal aya pemeriksaan salat ya beusi ditilang ku malaikat pemeriksaan aya gardu salat malah kadituna teh meureun aya gardu bunga haji genah satuna naon eta oge ari teu dihitan teu disudat oge an meureunana asal sanggup we nalika rek wudu uresakeun lap betot kumaha teu naon kana satu tanggal beda lain lalaki anu disudat teh nu dihitan teh termasuk awewe oge kudu disudat ngan ari awewe mah iraha disudatna wah terorok cilaka terus jeblok mah hari lalaki iraha lalaki mangkewe deket ke 15 tahun kakara Kangjeng Nabi Ibrahim umur 80 tahun summa auhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa Muhammad anjeun kudu turut kana millah lain sunnah eta teh millah na Kangjeng Nabi Ibrahim nya tadi sudah dugi ka Kangjeng Nabi Ibrahim oh aya atuh 80 tahun sinakalkeun kana batu jek ku kampak Cipta tahun 80 tahun nyoy ya nah coba lamun awewe dihitanana teh umur anjir eta teh ari awewe mah dihitanana teh panjang teuing ulah cenah itu lamun saeutik dihitana ye teu kaok antel ngabobenyeng ngan lamun dempes teuing ngahitan awewe kahayang dikoeran ku salaki teh molor we tapi si aya pamajikan dikoeran ku salaki tengah peuting hees wae dempes teuing eta maneh aya kitu pas paantel pake sekoreja war ngagas wah halus ieu mah kumaha tuh pertengahan bejeuna cakap Mak Paraje ulah dempes teuing ulah saeutik teuing naon ahli tanah teh pokona nu kitu we tau ai lalaki mah pangna dihitan teh supaya ladat teh pedok tadi jeung ijab naon sababna anu geus dihitan mah beda nya dikupling teh ngagereng bapak dikupling teh geuninganan sok cicing ngagereng tah mau ke cicing bapak dikupling
nyupling heula saat Indonesia marah ngacrok alah bismillah lagu tah ieu hitan miceun kokotor nah budak anu kudu dihitan teh eta teh bahasa dohir budak kudu dihitan padahal geus jebrong oge geus salat kudu dihitan kudu dihitan bapak kudu dihitan deui eta ibu kudu dihitan naon kokotorna hate kokotor dina diri bapak dina akhlak bapak dina kalakuan bapak ibu sadayana teh kudu dihitan unggal poe dihitan teh hakikatna mah picunan tah turunan tah kagorengan goreng akhlak picunan sok ngomongkeun batur picunan tah taradaek berjamaah teh picunan molor wae teh picunan turunan ngan diingung we diingung masuk di bangun seueur batur mata teh budak teh can dikeureut nya eta indung bapana lain gerak keureut kata kereutan itu teh kolot-kolot teh cedog jadi imah tuh sok dibangun seueur batur piceunaan ka akhlak kedul ka masjid akhlak kedul ka madrasah keureutan hitanan piceun akhlak goreng hate piceun akhlak sok ngahina ka batur sok ngarendahkeun batur piceun akhlak ka batur sok ngaledek piceun kudu dihitan jadi dihitan teh lain budak hungkul jelema nu geus dewasa ge kudu dihitan siap ngaharitan penting ieu teh keur ngahitan naon ngahitan kedul na tolak tah penting ayeuna mah diinitkeun kana pangdolapan boh sararea ari tolak kepat istighfar gidigna gidig dikir lengkahna lengkah tasbih atuh nepi ka calikna ge iparatan kana dosa bahkan bubar tina ieu pangajian sararea bersih tina dosa bakal dicatatkeun ahli surga amin harayang ka surga apa jalan ke surga oh iraha nepi atuh ka apal jalan ka surga hayang ai jalan ke apa kamana mah bapak kadus jalan ka Jakarta ka dieu dadang cobek ka kampung rambutan kamana mah teh dea jalan ka surga ka dieu ka pangajian ka dieu tuh jalan ka surga teh ka dohiriyah kariung di imah hujan anggeus sing buru anggeus teh buakeun kuing tah sing buru-buru meunang rezeki gede tah belah di kudu dijicingan kudu tarolak kudu dahuan sing menang rezeki gede ulah badak-badak kilo ba eta anu belah dieu tah sing jadi pejabat anu belah dinya geus kalolot ieu tah sing jadi ahli surga we tuh anu belah ditu para pemuda sing sukses di akhirat nya amin sing baroga mobil didoakeun anu di panggung ieu dibangun sing loba duit tuh nasib tik naon sing gaduh bojo tukang son ke duda sing gaduh bojo deui dina ieu penting sararea teh keur kararobat keur ngaguntingan dosa-dosa ngaliwatan ngaji dan ngahaja salat tobat ngahoreang urang teh geuleuh penting adus tobat nawaitul muslim li rofil hadasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala kebrus adus tobat ya horeang boro-boro adus tos kitu oge sore urang ieu deui ngahaja tengah peuting geus sahoreang kunaon ieu teh ratul ieu ke pasar jadi di Garut teh dikeluarkeun pinuh ku sireung telat adus teh
lebih ke adusnya teh mantau di pasar mah aja adus tobat belum sholat tobat belum maca istighfar mah penting urang teh hoream tapi tinggi mah sarua jeung tararobat sararea teh sarua jeung ya Allah Gusti hampura dosa abdi dosa gede dosa leutik Gusti dosa koret dosa sakobu wah rupa-rupa Gusti loba dosa abdi teh lamun dipapai mah Gusti wah tapi tinggi teh sanajan teu maca istighfar melong we kamu balik kana ieu kamu balik bari ceulina teh ngupingkeun cepilna teh kana tausiah mubalik sarua jeung diitung maca istighfar tobat ka Allah Subhanahu tak nu pangheula na ka surga mah jelema anu ngaji dipingpinna teh nyaeta kudu ngayakeun pangajian amin ya Allah ya Rabbal alamin di dagoan di jero surga teh kusa kudu ngawurukan kudu ngaji kuwi di dagoan dawi mah berpanggulan apa tahu redeg-degan dosa urang sadaya jamaah pangaosan anu sabian kacarios dina hiji waktos aya hiji nonoman anu ieu nonoman teh nyaeta supingna ti paling kidul nyaeta ti kampung Cikaung hiji budak ngora anu katingal ieu budak ngora teh nganggo jaket dikohokan celana di bolongan biasa zaman ayeuna malah buuk di bereuman atuh nepi ka ceulina ge diantingan nyaeta tina timah keceri ieu nonoman teh budak ngora teh kalintang pisan kagris dina hiji waktos kasumpingan taufik ti Allah Subhanahu wa taala pertolongan maksad bade dedegeus ka hiji sesepuh anu ieu hiji sesepuh teh nyaeta hiji resi anu meunang matri ku pangarti hiji sesepuh nu meunang nyipuh ku pangamun hiji panita anu pinuh ku didikan atikan rohani jasmani datan niratang ngademanewuh pagulinganana mun urang eling wiwitan tangtosna kamalinaan laku sok make aturan sagala rejeng ugeran halah ibu hajah nini jangakeun garapanana kesenian kebudayaan jasana sanes lumayan ibu ani pemugi bahan katampi lumampah di satengah ngalas pringgan di ngacan nyaeta bade dedeus ka hiji sesepuh dumugi ka wirasa sesepuh teh para catrik-catrik ieu kaula rek dedeus ka guru anjeun assalamualaikum sampurasun dumugi ka bumi sesepuh waalaikumsalam rampes saha eta di luar saha di jero oh ieu kaula bangga kalebet nonoman ieu budak merat linggih ka bumi kalayan tepat deku dipayunkeun ieu hiji sesepuh kalayan naros nyangakeun semah pangabaktos kunjuh panjenengan kaula nuwun dupi salira leres ieu teh ajenganana sesepuhna kiaina di pata-pata upami dipercanten mah leres pisan ieu teh kaula manawi kaula teh sesepuh itu para catrik ulah ditu di aya ulah dieu aya gitu. Oh sok lalade sok maokan lauk kaula teh biasa santri oh kitu nya sumo dupi salira teh di mana ari kaula teh nyaeta ti Cikaung hayang dedeus hayang guguru ka dieu hayang guguru bas sabab kaula teh hayang hirup bener hayang dipapatahan ku
kiai oh mangga cing aya sabaraha hiji kiai anu sunat anu kudu diburu-buru ku manusia di alam dunia rek nanya eta we kaulah anu kudu buru-buru ku manusia teh naon wae lah jual karena pertanyaan gitu ayo mah yang metre balik rek dilaksanakeun ku kaula naon anu kudu diburu-buru teh ku manusia. Jadi aya anu kudu diburu-buru tina diri urang tina kahirupan urang sabaraha hiji anu kudu diburu-buru teh nya eta jumlahna aya 5 sunat diburu-buru aya 5 aya 5 nah geuninganan apa 5 mah rukun Islam jadi rukun Islam teh sabaraha hiji aya 5 ya rukun Islam aya 5 eta ge sami rukun Islam ge 5 syahadat salat zakat puasa nu ngahaji mun kawasa di jalana tak kusim kuring mah ditamahan rukun Islam teh nya aya genep ari kagenep naon balik deui di ditu manyare kicing wae pun bae rek atuh ari beunang ditamahan kitu mah jadi genep kumaha lamun ku abah rek ditamahan deui jadi 7 naon ka 7 anu ka-7 teh balik teh manyarek leumpang kapal ongkos salah tapi bener ya kiai lamun aya 7 mah berarti aya 8 naon ka 8 maknya urang teh balik di ditu teh barang dahar puasa lulus beureun dahar atuh lamun kitu mah ya salah Pak Angus tong loba teuing nah ada 5 jadi aya 5 anu kudu diburu-buru teh 5 ari nu kahijina anu kudu diburu-buru nya eta nu kahijina teh anu kudu diburu-buru teh ngurus jenazah teh kudu diburu-buru lamun aya nu muat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun parantos mulih ka rahmatullah kersana mangano kersana ce anu urang gulakeun ku sararea mudah-mudahan sing jadi ahli surga amin madengar innalillahi teu buru-buru geus lumpat mah ka belah mana nya euy dege teu heula urang mana tah di mana aya anu maot di dieu sunat kudu diburu-buru ulah dikengke buru-buru urus dikacung jeleng kabeh sepak terja nyokot bedog keurnaon nyokot bedog ngaladaun cara kakacau keur jadi amparna rengamanian kudu nyokot cai wah rika sunat ulah dianleh-anleh ka ngurus mayit kade sabab mayit kalumaneun kudu diburu-buru ngurus jenazah ngurus anu maot jeung di dieu sok lamun aya nu maot sok bumbrik tara sok bumbrik urang dieu lamun aya nu maot wah bri rika nu mawa amplop nu mawa beas gini do indah di pakampungan teh kitu mun aya nu maot teh bri nu mawa beas nu mawa duit baru kamari teh panggih jeung urang da umur mah kitu ya ayeuna ngariung biheung teuing isukan sing goreng lain urang pe heula sing goreng urang teh salilana teh gidinganan diogo ku Gusti Allah nya ibu diogo ku Gusti Allah bapak diogo ku Gusti Allah diogo hei urang Cikaung jelek naon maneh teh diogo teh ku Gusti Allah salilana teh diogo naon punten buktina diogo urang sararea teh dibere anyar ngal waktu penting ieu lain penting nu kamari penting nu anyar berurang kiceuk nu ayeuna lain kiceuk anu tadi tapi kiceuk nu anyar renghap nu ayeuna renghap nu anyar lain renghap anu tadi leres nyarita nu ayeuna nyarita caritaan anu anyar lain caritaan anu tadi jadi salilakna urang teh dibere nu anyar lamun budak dibere nu anyar terus-terusan ku kolotna nu kitu teh budakan di
ogo urang oge salila nanti bere anu anyar poe nu anyar heuh poe ayeuna penting ayeuna lain penting nu kamari tapi penting nu anyar diogo ku Gusti Allah tak urang teh kudu nganuhurkeun lamun diogo menjadi anak bere ku bapana teh ieu jang baju anyar bapak nuhun atau langsung budak terikat bapak nuhun bapak sing babari rezeki sing cager dengan kapoe teh kusawab didoakeun deui nah jadi kolot datang deui nah naon hesena urang ka Gusti Allah ya Allah nuhun dinten ieu abdi masih keneh dibere hirup dibere cager ya Allah meureun Allah tingke teh jang Allah teh langsung males deui tah cager ditamahan ku aing tuh anyar urang teh diogo ku Gusti Allah sunat diburu-buru naon ngurus jenazah sholatan hape mayit ulah disolatkeun sholatan we mayit ulah disolatkeun der mayit disolatkeun tangtungkeun rukukeun sujudkeun eta mayit capeun hudang we anjing naon sia teh nyolatkeun aing loba di sanarea ieu teh bakal maot teh bakal hari geus maot hayang diurus teu aya area matak kurang kudu daek urus lamun aya jalmi anu pupus urus urang malah setiap hulu kudu nama apal jeung kakalar kumaha carana ngurus mayit tingalikeun dangke oge urang teh lamun indung anu maot berarti nu ngamandian anak awewe lamun bapa anu maot nu ngamandian ngadusan anak lalaki tuh nya urus setiap hulu jelema kudu apal karena peraturan praktek peraturan ngurus mayit urus jenazah buru-buru tak sudah diukur tuluy deui nomor kedua anu sunat diburu-buru teh nyaeta bayar hutang barokah hutang Bu Pak barokah hutang kosok buru-buru mayar sok dipopohokeun ieu mah kana nginjung kuat nepi ka keun aduh tulung maneh abdi teh nginjung butuh pisan aduh ayeuna teh keur kajepit pokona mah panen gagal budak gering korot namru ayeuna teh pamajikan ngecebrek wae pantau geus beak dua kumaha heuh nya teruksak ku pamajikan di amuk aya kitu naon heuh butuh duit tulungan we da moal lila kitu gasana teh nah pas dibere nepi ka eta nu nagih 12 pasang erep senal boa edan sunat diburu-buru teh mayar hutang naon sababna sabab maot teu nyaho iraha datangna bisi urang maot keur dina kaayaan boga lain doraka hutang mah dimenangkeun bahkan jelema nu panghade-hadena di dunia nu panghade-hadena teh lain jelema nu mere jeung jelema nu nginyeumkeun dibandingkeun alus keneh jelema anu nginyeumkeun tah sabab datang urang ka jelema bade namut artos tong nginyeum ieu mere we rasa ieu jelema nu rek nginyeum kalkah dibere bunga atawa rasa hina lain sok asa hina kan atau teu atoh aduh aing rek nginyeum tah dibere sebenarnya nginyeum asa ngarendahkeun aing jadi dibere nya matak ganjaran nu mere nginyeumkeun mah leuwih badag tibatan anu mere matak leuwih boga duit saha nu rek nginyeum duit oi ka dieu datang masuk tara ah boro-boro keur boga duit dua nu nginyeum wah teu boga lapur hari besok teh meuli TV parabola nah kurangnya teh aing geus meuli TV jeung parabola malah jeung meuli motor beusi diinyeum ku tatanggaan ya mayar hutang kudu diboro-boro teh tapi kan di zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaputuh saprotane Kangjeng Nabi Muhammad nuju kempel ngariung sidaran para sahabat saur Kangjeng Nabi Muhammad
para sahabat kaula Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kadir sakedal datan nirata ngademana upah kulingaran ieu sadayana para sahabat majeng kapayun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jagakeun sabab pangabaktos sajuk panjenengan kaula abdi Abu Bakar ditarima Abu Bakar oke jagakeun sabab pangabaktos sajuk kaujuk panjenengan kaula dia abdi Sayyidina Umar ditarima Umar nyalakeun sabab pangabaktos sajuk panjenengan kaula tah Utsman juga kudu beda ya abdi Sayyidina Utsman ditarima Utsman pan soleh Sayyidina Utsman soleh luar biasa jeung pangbeunharna unggul di watara sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu pangbeunharna teh Sayyidina Utsman dugi ka rekeningna tapi ka ajeuna rekening Sayyidina Utsman masih keneh berjalan di Mekah anu ngawakatkeun tanah-tanah di Mekah teh nasaha tuh Sayyidina Utsman matak Sayyidina Utsman teh eureun ganjaran nepi ka poe kiamat terus-terusan dipakai ke seluruh umat sadunia di Mekah ya jol anu kaopat Sayyidina Ali ieu mah rada galak Sayyidina Ali jagakeun sabab pangabaktos saja panjenengan ulah Ali ditarima Ali tong sasentak doa abdi ka kieu bilih aya anu kudu dibantos naon boh bilih aya mau ngamuka jabatan siku sing ulung-ulung serahkeun ka Ali ku Ali dikadenan wah matak lamun aya budak koran nu bela ka kiai teh Sayyidina Ali na Ali lah sanes Ali kieu urang aya badan tengkeun barang nuju kempel ngariung gundreng geus Kanjeng Rasul sallallahu para sahabat di belah kaler mana kaler itu di belah kaler aya nu lompatan nya teh hiji budak kora dedeus ka Kanjeng Rasul budak kora datang ulah ayo si jali budak kora oi jagakeun sabab pangabaktos sajuk panjenengan kula nuhun Kanjeng Rasul ditarima budak kora ti belah mana aja bukan dia di kaler aya naon sigan ribut gitu aduh Kanjeng Rasul cilaka naon kolot abdi kunaon kolot anjeun maot oh keun bae da boro-boro kolot maneh ge bakal mot wah kitu Kanjeng Rasul abdi sedih sanu teu sedih ningali bapa maot oh keun bae ngaduakeun we aya kitu aya naon anjeun ka dieu oh abdi teh ka dieu teh hayang pengurusan kene kusalira dan tiba heurah ge aya nu maot mah datangna teh ka kiai ka Kanjeng Rasul mata kaina datangna ka saha jeung anu maot Assalamualaikum ya Ustaz aya nih mah aya baik kan saudara iya bapak kuring maot ya kon apa jakai waktu pengurusan keur we keke bapak bapak uing nu kewajiban asa anak kita oge kayak ari kuring teh kabagian naon moal waktu bagi waris wah hiji we Ustaz mah ai kitu mah moal tah pengurusan aya muluhan ngurus 500.000 lumayan muluhan ngurus 500.000 dari itu geus 500.000 uremkeun we geus 200 gitu tah macatal kita 150 naik kayaknya naik 50.000 tahlil teh gocap gitu hari pek jelema ada ieu mah teu gaduh jalmina ge urusnya kiai kan sok kituan kiai dendam pedah meureun budak teh nyeureun teh nyetel musik tarik teuing ada ge kali mah kiai pas keluarga maot dan najis ulah dendam gitu kiai terus saur Kanjeng Rasul Umar Utsman Abu Bakar ge Sayyidina Ali berangkat anjeun urus kaula ke paneri berangkat sahabat ngurus anu ieu kolotna budak orang ngantungkeun teh barang dumugi ka bumina di urusan di adusan dibungkus nyaeta ku kain kapan lah geuningan sakitu-kitu nanya
jelema maot teh Bu aya nu dibawa Bu lamun maot Bu aya nu dibawa Bu eueuh atuh dibawa diboehan ge kudu hirup cing cangkling manuk cingkleung cinoton plos kakorong bapak satar belenang cing geura aleling urang hirup di alam dunia teh cungklang cingkleung cinoton plos teh kakuburan di bulan sanang enang tak tiba heula aya laguna teh cing cangkling manuk cingkleung cinoton plos kakolong bapak satar belenang padahal eta teh pepatah cing cangkling cing geura aleling manuk cingkleung cinoton urang hirup di alam dunia teh cungklang cingkleung cinoton geus ditepas cingkleung ka kaler cingkleung ka kidul gunanya euy jol poli lalajo jol dangdutan lalajo jol anu tolaban tolam beun cungklang cingkleung teh mantap deui ka imah cinoton di karisma di alam dunia aja cungklang hudang molor cileu ka ditu cileu ka dieu bukakeun jendela bukakeun lawang panto cungklang cileu ka dapur cinoton nyatu teu nyaon plos teh ka kolong bapak satar plos teh ka kuburan di bulan sanang nang hah datang ke dunia tataranya balik di dunia tataranya ge diboehan ge kudu hirup dari baheula urang teh moal koper datang ke dunia teh ringki diorok berkat bawaan koper hiji nu sopak teu urang teh gumrah ka dunia boro-boro baju salaman ya sehelai benang pun urang teh teu barang bawa nyaho mah baheula keur di jero beuteung indung teu apal urang teh bubrag ka dunia teu apal bari eueuh kahayang di nya cing kungsi nyaho baheula dari jero beuteung indung cing aya kahayang teu baheula keur dina jero beuteung indung aya kahayang teu ingat baheula ku bapa sok dilonggokan ayo ingat baheula ku Gusti Allah eta diceulian ingat itu ingat tah ingat mata nyebut itu ge aja ku Gusti Allah tong ingat sia les sabab lamun ingat ngaguyurkeun bapak sia ya bapak teh jeung bapak geus jebrok teh lah bapak nyaho baheula geus ngalogokan geus kitu untung aku Gusti Allah tadi ingatkeun datang ka dunia takarajang balik di dunia kakak rajang diboehan ge kuno hirup teu meunang main make jeung ngalaman segala kan hirup ceuk hirup teh ieu main kada teu meuli boeh baheula keur hirup atau diboehan lah tapi kan itu eta main tuh kadil hudang boehan keprok kuprak deui mah nya kadek baru hirup diboehan ge kudu hirup ya kan tilu tadi nuturkeun teh kuburan teh hiji harta kedua keluarga katilu naon ladang kamal anu dua mantok deui tak keluarga jeung harta samak ge nu goreng patut digubuk deui pas gua diceri-cerikan pamajikanana salakina teh anu maot salaki pamajikanana bapak hayang ngilu dicegelan ku tatama bos sabar we teh ambong hayang ngilu nepi ka mayit diantarkeun ka jero kubur eta mah nanan luhur ka kuburan hayang ngilu kuburan teh gandeng ngacak pan keur ngademang urang kan hayang ngilu masuk atuh turun urang kubur barangan ngajeng ka tina kuburan bong we kitu bong geus dua hayang ngilu hari gini teh deui majikanna maot salaki na geus dua mah ampura bapak teu
si betampura iku dipijakeun baheula papasok catan Pak jeung tak akak ampura manutupan beungeut teh dikieun bicarangkeun dan ningali anu malayang mawat aja can ketujuna geus kawin deui salaki anjir sok da kuburan Gusti Agung hina dijejanya we aduh Gusti Agung dijejal si goreng urang teh akhirna bener mulia teh urang teh keur hirup geus mawat mahin hina geus mawat masuk teh ka kuburan wah bea ku bilatung alah Gusti sok geura tingali balik-balik buktina hina mait jelema geus mawat kajeun teuing presiden mulia teh presiden keur hirup geus mawat mah wah presiden maut bawa bangkena teh ka dieu ka Cikaung urang Cikaung ieu bangke presiden yo dimurahkeun lah 50.000 sakilo arek dibeli ye bangke presiden sakitu keur muliana ini kemana-mana presiden mah diubrang-abring sarekna dijaga daharna wae dipariksa saruna ku dokter caina di laboratorium heula lamun rek make baju tinggal rap lamun dicukur aya tukang cukur nu khususna lamun gering aya dokter nu khususna muliana presiden geus maot bangkena ge wayahna ku meuli murahkeun atuh 40.000 sakilo rek 30.000 lah ya wah nu meuli moal Brojong teh ti laut kidul aya nu mawa makhluk upang leutik-leutikna teri ngaranna jadi bangke ka teri pang leutik-leutikna teh geus jadi bangke wadahan kana keresek parekoskeun didadus dijingjing ka dieu sakilona teh ngan bisa ukur 60.000 recok teh urang Cikaung ya mah kere bangke teri beres barang ieu tos sedih urusan kuya para sahabat mayitna teh budak ora teh bapakna teh lajeng dicanak ka ieu tempat badena tepan jenazah sumping Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sobeng sumping Rasul ayo ieu Kangjeng Rasul sumping barang dumugi ka payeuneun mayit Kangjeng Rasul atih dipayuneun ieu mayit saur Kangjeng Rasul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam jawab jamaah sadaya punten nu pangheulana ku kaula ditanyakeun ieu mayit teh boga hutang henteu jadi nu pertama ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu hubungan jeung ieu mayit nu ditanyakeun teh hutang kaula rek tumanya ka sakabeh jamaah jeung keluargana ieu mayit boga hutang sakali deui kaula rek nanya ieu mayit boga hutang teu jempling sakali deui kaula rek nanya ieu mayit boga hutang teu oh ari celentang teh aya di belah tukang punten ya Rasulullah eta mayit almarhum anu nganturkeun ayeuna teh eta teh payeunan salira gaduh sametan ka abdi kapungkur ngan ku abdi ditagih teh kalaka mopohokeun padahal abdi mangangkeun keneh dina hate sabab abdi emut abdi menginjeumkeunana ieu mayit boga hutang ka abdi teu gede leutik ngan kacek dugi ka ayeuna teu pernah mayar ka abdi hutangna jawaban Kanjeng Rasul nuhun jamaah lamun ieu mayit boga hutang kaula rek nanya anu jadi anakna keluar salaku keluargana ahli warisna mana anakna abi nah arek ditanggung jawab hutang ieu bapak anjeun nu geus maot jempling anakna sakali deui kaula rek nanya nah arek ditanggung jawab ieu hutang anak bapak anjeun jempling anakna akhir tumiratan ningali sadayana jamaah ningali Kanjeng Rasul ngejak ieu ka patempatan tanpa pamitan pergios ngaleos tanpa wawartos bari bener
Rasulullah lamun kitu carana kaulah teu hayang nyolakan ieu mayit leuwih hade ieu mayit babetkeun kawahangan cenah beak biakan maut sudi abrig-abrigan suka brak-brakan ieu mayit sabab maut nama hutang ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima pomo kuno kawasa ieu mayit ruhna kakalayangan sabab buka kapung berat hutang ngalayang di awang-awang tiris jeung ieu mayit kaula nu nyibutan hareudang nu ngipasan Gusti kamana kami kudu lebat kudu balik Gusti ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima kono kumu kawasa kaluman Gusti anu maturan ngobrol Gusti kanu kamana Gusti ieu mayit kakalayangan hari sup teh kana rungkun dapuran haur blus teh dapuran haur jol we anu kitu tah anu ngaliwat beberkun nakalaun ieu mayit tah anu buka kamu berat di dalam dunia na maut barang ninggal Kanjeng Rasul ngejak dia ka patempakan ieu jangan urang kali aduh lancok kaula gerak udah Kanjeng Rasul harita keneh diudag ku budak panggedena ngabelesat udag Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aduh Kanjeng Rasul punten sakedah panggil sakedah Kanjeng Rasul ngaranna gak sampean Kanjeng Rasul digabruk ku ieu budak panggedena teh almarhum ieu mayit teh di luhur saujung rambut janab sausap dampal tigigir sabrinjing tinggal saya ya Gusti mangga beung tetekeun dikrok-krokkeun badan sisik diuling-uling cacak diwala-wala jangakeun Gusti abdi rumasa abdi anakna teu nanggung jawab tapi dina ieu danget daripada Bapak abdi ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima kumu kawasa rek kumaha balukarna jaga di akhirat Gusti komo lamun nepi ka Bapak abdi dibabetkeun kawahangan abeureunan aduh Gusti asa teu tega kaula selaku jadi anakna dina ieu danget rek nanggung jawab anak hutangna barang kopi kitu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Kanjeng Rasul nu tadina baeut Kanjeng Rasul ngadadak dari surajeh deui dedeh teuing kasep anak ieu bari dihudangkeun ieu budak tina nyuuhna dipayunkeun Kanjeng Rasul mangga urang urus jeung kaula anjeun bakal jadi ahli surga sabab anjeun anu nanggung jawab kamu berat jadi kolot anjeun hayu urang anterkeun Bapak hidup kana surgana Allah Subhanahu wa taala ge pantos surga geus muka ti ayeuna keur anjeun kaula ikhlas ridho karena Allah nguruskeun bae tong diburuhan caur Kanjeng Rasul ridho urus mayit Bapak hidup geusna aya nanggung jawab kakara Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kersaheun ngurus eta mayit berarti hutang teh uir barokah hutang euy hayang karek kabayar hayang bener hayang karek kabayar hayang hutang Allahumma qini bihalalika an harumika wa aghnini bifadlika amman siwaka bacakeun eta sing loba iraha tos tahajud tengah peuting anu barokah hutang gede Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka bacakeun eta sing loba saatos tahajud katalar tuh talar siaca bismillahirrahmanirrahim ain barokah rumah barokah hutang sing tarik bismillahirrahmanirrahim Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka anu teu katalar tanyakeun ka Ustaz Hoer isukan doa keur mayar hutang
duit lagi di mana tuh kebaca sana nyaho anu jelema diinjem kurang datang keun bae urang mari do ikhlas anu nyaho jadi dokter diburu-buru teh kahijina ngurus mai kaduana mayar katiluna usunat kudu diburu-buru teh nyuguhan semah maka tadi Pak Hajat, Ibu Hajat tadi begitu datang langsung tuang Kang borak langsung iya rokok Kang, iya kopi iya tuh kue nang sebarat wah sunat nyuguhan diburu-buru nyuguhan semah teh sok ngahesekeun nu boga imah tapi sanajan hesekeun nu boga imah hampura ieu semah datang kadinya disuguhan ku pribumi semah mawa rahmat Allah balik semah mawa dosa pribumi barang di tengah jalan dosana dilocotkan ku malaikat jadi lamun hayang tereh bersih dosa kudu mineng kasemahan di ayeuna kudu iklan tatangga sing minengnya mah lain hayang bersih dosa yuk pulang kasemahan teh pamur ge paluhur-luhur pintu kudu selalu terbuka siap menerima tamu kapan saja yang penting tamuna anu hormat ka diri bumi ari gitu mah Assalamualaikum yang nyatu euy tampil gitu mah di kampung mah indahnya kenah namu di kampung mahnya di kota mah hese namu hese di kota mah loba tatanya di kota mah kata hirup mah genah kena di kampung genah di kota genah di kampung hirup mah di kota mah aduh hitut mayar haikretnya mah kata tangga di kota mah hese pagar paluhur-luhur digemuk pagar rumahnya pun tinggi-tinggi hidupnya pun sudah nafsi-nafsi di ibu kota mereka bersaing dan berlomba saling memunculkan harta benda di ibu kota berbagai macam kesibukan yang mengikat warganya hingga sedikit kesempatan untuk berbagi rasa kebersamaan sikap warga ibu kota rasa persaudaraan yang sudah memprihatinkan harus kena aing di hati si berang tadi ge hari ajengan tak hebat wae nah kene hirup di kamu setahun sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota masa tahun sekali hesek cinta tetangga bisa ketemu di kampung mau menit kecok bukan sama ayah diurang ngajar jadi sama 10 sama kalian cengeng di bawah eta we sakalian aja kasihan sangguna sapiring atuh kabeh sia teh ngeunah sih kalau di kota mah geus hese daun sampe di kampung mah eca kebon eca teh sampuan rek kita jumae awak ngan ulah ditaruh kabeh dibiakeun di luhur heuh ari ditingali teh weak jeung kakak-kakak di rambut eta nu mata kabahayaan mah di kampung mah mending hirup di kampung ngeunah di kampung mah nah di kota mah kiih mayar HS mayar di kampung mah genah matak ibu kurang kampung mah mararontok kurang kota mah bararegang dan aya ge nu mararontok mending kene hirup di kampung sunat di buru-buru mayar betilu nomor kaopat anu sunat di buru-buru teh nyaeta tobat ka Allah Subhanahu osok tobat osok
Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil muki wali jibati alaya wali man syaikina wali ikhwanina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Bina Loba dosa loba Dumasa loba dosa Sing mineng tobat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat tobatnya tobat harian, eta mah salat 5 waktu. Ayat tobat mingguan, salat jumaah berjamaah, berawewe mah siapkeun balik jumaah. Tuluy deui ayat tobatnya tobat bulanan, osok pangajian tolab ilmu. Ayat tobat tahunan, naon Idul Fitri aya nu osok di dieu. Kalau ayah anu saumurah curup sakali ka masjidna teh saumur hirup man sakali salatna. Salat sapoe tara ka masjid, jumaah tara mantok ka masjid, mingguan tara aya seharian, tara aya ka mantok ka masjid. Hari Idul Fitri masuk aya pangharupna. Make samping pangalusna ceuk itu pang si Jakarta itu aya. Pengaruh rokok dasar antara ke masjid masuk kunyuk ini Idul Fitri pengaruh mah agul jepang betul naong kok di samping lagi aya nu saumur hirup sakali ke masjid bari pelaku sholat nate bari ngedeng batu manangtung geus kan geus jadi mayit takara keramik masih kita mah kemana wae atau kemari yuroy di ayeuna datang tobat kata salatnya tobat buru-buru tobat ka Gusti Allah. Astagfirullahaladzim tengah peuting mantes temparkeun dina hamparan sajadah abdi sujud pasrah taya deui pamuntangan taya deui panglumpatan rek muntang ka mana jeung lumpat ka saha muntang ka jelema-jelemana oge sok labuh muntang lumpat ka belah kaler aya naon aya tungtungna lumpat ka kidul aya capekna meuni keneh lumpat ka Gusti ngapeuting amparkeun saja Gusti beres katepan tahajud Gusti astagfirullahaladzim Gusti dosa abdi itu badak lamun segi sebutan mah Gusti wah moal kasebutan sabulan Gusti taubat astagfirullahaladzim ingatkeun dosa urang anu geus kaliwat astagfirullahaladzim. Jadi istighfar teh rupa-rupa istighfar taubat astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim eta mah dikir astagfirullahaladzim astagfirullah eta mah zikir anu tobat nu asli mah astagfirullahaladzim mudang penting teh kudun udang kudun sok karudang teh ceuk geus udang ka mana ini kacai menyengit ka pasar kacai geus kacai naon gawe hah kee nges kahampangan dulu calana naumekeun ka luhur angsorkeun kan geus beres kitu kakara kocorkeun cai dulu kudu geus beres wudu naon kaluar ti WC bukakeun lawang panto narik ditubruk lawang panto bukakeun lawang panto kaluar ti WC ieu mah geus beres wudu sare deui mah nya molor di WC ini kamana ka kamar amparkeun sajadah munajat ka Allah subhanahu wa ta'ala dihirupkeun urang teh ku Gusti Allah direjekian ku Gusti Allah dimaotkeun ku Gusti Allah dibeungharkeun ku Gusti Allah
Naon urang teh? Lamun kugus nyalon dicadak meta kabeh anu aya di urang geus lapor. Oh, nu bisa dieueuh nu dipibana geuning ku urang teh euy. Titipan kabeh oge ti Gusti Allah. Delo astagfirullahaladzim. Aya istighfar anu kieu geuning. Astagfirullahaladzim li wa li wa syamil hukul jibat dalai wa li musyaita wa li muslimat wa mu'minin wa mu'minat. Tah juga nanti. Istighfar wirid dan aya istighfar kieu. Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullah. Jeung istighfar naon? Tahlil. Aya istighfar astagfirullah Rabbal baraya. Istighfar pujian di masjid mangga gara-gara rubah ya waktu 100 nunjukkeun kana jam 4 subuh mangga boga bapak siap udah ke subuh ayo sampai cai lat mana lah duduk kapan awe main ka cai sok tihul sok lila geuning wah sebuah cai awe di cai mainan PS deui istighfar astag mangga gara-gara boga eta nu kokolohan di masjid gugah-gugahan oh sahulu-hulu acan anu datang ke masjid jam 5 leuwih innalillahi wa inna ilaihi raji'un buan teh datang ke masjid saha nu maot Pak eueuh nu maot sia mararaot di beroan di jam 4 eueuh nu lolol wah sudah teh nu kojor heuh daina mah daratkan ka masjid atuh urang salat berjamaah barang aso dulu bari ku kulut terus wudu bagus bertibrak-tibrak aing masuk ke masjid komat urang satu jamaah loba parawa apok da budak sakatipu dulu walabalin abe apok amin oge beres assalamualaikum ketika saat tinggal karpet tuluy ban molor abring ka imah hari ningang jam 8 isuk aya nu maot nya innalillahi wa inna ilaihi raji'un parantos ngantunkeun kersana Mang Anu wah subuh geuna waduh aing ya sanajan eueuh nu ka masjid arhim ulah diganti ku innalil lahi keun wae dah awas obat nu kudu diburu nomor kalima nu kudu diburu-buru teh lamun boga budak parawan geura kawin parawan wae kudu buru-buru dikawinkeun komo gitu nomor kalima nu kudu diburu-buru teh mun boga budak parawan buru-buru parawan wae kudu buru-buru kawin komo deui anak buru-buru wani padeden Bapudin buru-buru ya aneh ya bisa keburu kolot Allahu Akbar buru-buru gerak nikahkeun lain kawinkeun nikahkeun lain kawin jeung nikah mah beda hari nikah mah make surat tuluy neken hari kawin mah make urat tuluy neken kawin rada ya teh tos kararawin teh bapak tos kau wah geus dicuan hade takan urek nararikah utamina Singgara Raya ya deangan jodoh anu nepi ka mawa ka diri pribadi jeung keluarga teh mata nyelametkeun dunia jeung akhirat ya mereka dak aya kene lalengoh bo geus tahun 2022 euy tereh kiamah gerak-gerak narika bo aya rana di dieu nuhun duda aya di eta layan ibu aya kana aya dana sok narika dulu sok di HP utamina eta anu jalabrah nama sok dina karawina teh sok ragawah sing ngahasilkeun budak putra putri nu soleh sidalam salolihat
anu barade nikah ya kade tahu-tawina dina kawin tengah puting teh teh sing aralus apa geninganan ara dina nyieun budak teh pan aya aturanna aturan nyieun budak teh teh wudu heula salat jamaah 2 rakaat tuluy deui maca yasin 40 balik hah irahader nanti aku tekuat maca yasin digencengkeun 40 pirage mun maca surat yasin atuh minggu hareup kakarader yo maca yasin toh nu alus teh malam Jumaah tuluy deui malam Salasa tuturkeun malam Senena jeung malam Rebo Minggu we teh malam Sabtu jeung malam Kamis halalus teh ngan ulah nyieun budak teh cenah cek guru ulah nyieun budak teh nyaeta dina awal bulan pertengahan bulan jeung akhir bulan dina 3 waktu eta sok iblis sok setan sok pimiluan nyieun malam hiji malam 15 malam 30 dirage tina sabulan 3 peuting di kacida kewe tapi 2 malam 3 nepi ka malam 14 heula malam 15 tangket di 16 maju deui di tanggal 28 geus biraku teu warang sakitu nya nyaeta supaya budak hasilkeun budak anu pinter nyaeta sunat pemanasan sing hade kudu nepi ka ngahonye di kamar teh geus ceak kablah akana do kana teh jumlah dieu seak si sereng wah kudu nepi ka ngariek cenah teh nepi ka kugulayunan dina dalan teh kugulayunan ya kudu alus pemanasan teh kudu nepi ka spray teh ngakunung di jero kamar teh gede peureuh edan da kumasih eredanana nya euy manya aya bidah eta pemanasan panganten nepi ka aya bantal di parak kumaha mimitina wah ini seret begitu gur rame naon supaya budakna pinter jadi khas kenceng ulah budak teh ieu mah ditepak ku baturan teh haung leuleumeuyeung kudu nepi ka budak teh ngan banget teuing ulah cara pemanasan teh henteu teuing ulah mun henteu teuing nya tak kitu budakna teh katoker haung banget teuing ulah naon sabab lamun pemanasan tika burger banget teuing budak masuk poloncok teuing aya senal batur lung carekan berlumpah papangih jeung baturan anak teke carekan ku indungna bong lumpah papangih jeung akhirna sumur ka sawah eta oces polonconana kumaha indung bapa nyieunna pemanasan tuluy deui HP dina keur waktu kitu teh nya eta ulah dipoekan supaya budakna caang kudu dicaangan di kamar teh naon make lampu tembak 7 mah neon genep kudu ngadarai ngabarak masang desel di pipir ke lampu bisi aliran caangan ngan di HP dina migawe kudu disimutan kumaha ulah caang teuing make lampu beureum pan alus dibuarkeun teh siga tarasi ngadarai atawa make lampu hejo dibuarkeun teh siga jukut teh ngalayah hade tuluy deui di HP hekan marora keur migawe itu ulah kosok ngobrol badawi ieu mah rek tanur oke jeung nyaritakeun Covid-19 segala bisnis ulah lepere sing ingat bismillah terekanu ngarora nya sing sararae nalika urang anu barade nikah oge dina saatosna pernikahan ngadarembel urang kalih supaya urang kalih nu soleh rawuh solihat
gitu. Nah pakai beberapa kali pancek tadi teh ya anu sunat diburu-buru teh nya tadi nikah. Tuluy deui aya lamun lalaki mah di mana lalaki budak lalaki geus gede can disudat can dihutan sunat diburu-buru dihit. Tah ieu mah alhamdulillah jang Jordan mah anjeunna ditikahna dan disudatna meme leuwih ditikah we. Disudatna meme dewa sa alhamdulillah. Mudah-mudahan atunya bisa hadir dina ieu wengi sadayana mugia aya dina rahmat kalih pitulungna Allah Subhanahu. Wah geninganan geus jam 11 leuwih satengah 12 teh we. Horek baralik moal kabaralik eta lain capek nya sakali deui sararea sing jadi ahli surga amin. Lamun ke geus ka surga rek ka mana? Hah? Manya rek keluar deui sih teh. Ceceng we di surga. Mun ka pangajian geus nepi kana surga, heuh dari ka mana deui atuh? Manya ku mencar deui di surga balik deui. Da geus nepi ka surga ngaliwatan ieu pangajiannya. Sararea mudah-mudahan we talar nu sunat di anu sunat diburu-buru teh tadi teh naon cenah? Hayo berak ku teu talar. Hah? Ngurus jenazah tuluy deui nyuguhan. Semah tuluy deui tobat tuluy deui. Mayar hutang tuluy deui. Nikahkeun lamun budak lalaki sunat dihitan. Sakitu ngaji sing aya manfaatna sing bisa ngamalkeunana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.